Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah Mang Barna tiasa nepangan di mitra sadaya bade mangdongengkeun deui wae mitra, neraskeun hanca garapan dongeng anu katuna carios kalayan judul Rana Beng Serat karangan Ki Leuksa. Ieu dongeng kahaturkeun ka mitra kaum dangu sadaya anu mugi-mugi ngajantenkeun pangbeberah kana manah, panghibur kalbu minangka mulangkeun katineng kana carita-carita Sunda. Mitra dangu urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kabarayun sadayana. Mitra dangu upami telepat hanca nu katuna teh parantos dugi ka geus 5 bulan diincer jeung diingkeun-ingkeun, tapi dina hiji peuting bet dijajabkeun ku si Karmin. Aduh abdi teh panas hate Pak, terus dipegat di jalan dugi ka aya kejadian tarung. Adita abdi eleh sarta tarang codak didagor kana batu. Tak kumali kitu abdi nyeri hate sabab kabogoh direbut ku si Karmin, sarta si Karmin geus ngabibirang ka abdi nu matak ayeuna dibales. Mirja teu euleum-euleum nyaritana. Nu araya di dinya pating serengeh tapi aya oge nu gogodeg malah bapa nama istighfar bari narik napas panjang. Halus. Ujang geus terus terang nyaritakeun lalakonna. Ngan hanya kala lampahan Ujang teh salah. Sababnya mah bogoh ka hiji mojang. Nah atuh lain buru-buru deketan. Ulangan diingkeun-ingkeun ulah diincer-incer wae tapi kudu satria, kudu di deketan. Mirja teu nemalan. Beungeutna nyiak sarta ceulina beureum. Ari Jang Karmin rumasa ngarabut ka bogoh Jang Mirja. Teu rumasa abdi mah ngajajabkeun sote pedah we nyi mojangna eueuh batur balik sarta kolota nyaluyuan katurug-turug awewena bogoheun deui. Mitra atuh ngariung di sareuri aya oge nu ngacungkeun jempol muji ka Karmin. Benar kungsi tarung jeung Mirja leres Pak, basa aya wayang dicampaka ngan harita mah Mirja teh ditaregos hideung teu debongkeun beungeut. Bleg gue begal. Nganggap begal ka dewek. Mirja manir nge tengenaheun disebutkeun begal ku Karmin. Nah yang disebut naon kitu euy? Disebut begal mung mah da iwati begal nu sok ditaregos mah teu satria teteh ngaranna. Karmin kalah ngahajakeun mitra. Atuh Mirja teh teu kuateun nahan amarah, jung nangtung nulak cangkeng bari molotot. Rok aya bapana teu panujueun. Mirja, sia teh ngelakeun ka aing, ngajedog sia. Bisi ditampiling ku aing mah, geus puguh belegug. Elehan mesti keneh mung narima sia. Tos Mang, tos. Kan urang bereskeun ku kuring ieu. Ceuk Pak RT. Bapa si Mirja jempe beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum. Ari Mirja ngahenen hatena seueul ngadenge omongan bapana teh. Geus, ayeuna geus kaharti. Cikal bakal kana ayana pacengkadan taya deui iwati gara-gara awewe. Palabah dieu nu gagabah teh Jang Mirja. Sabab Jang Mirja nu pangheulana ngajalankeun kasar. Jadi palebah dieu Jang Mirja kudu sadar
karena kesalahan kudu daek ngaji diri maca awak. Ulah waka nyalahkeun batur jeung dinanangtukeun hiji pasoalan kudu ditaliti heula. Ulah main hakim sendiri. Tak itu putusan di kuring. Cek Pak RT bari mencerong ka Mirja. Sedengkeun nu araya di dinya taya nu magak kabeh ge jempe. Si Karmin ge salah, geus ngarebut ka bogoh abdi Pak RT. Mirja keukeuh nyalahkeun ka Karmin. Kelanan. Ari jang Mirja geus kungsi adu hareupan jeung abewena. Nah geus patali janji atawa wajan. Nah geus terang-terangan bebeja ka jenisna jeung ka kolotna. Acan. Mun kitu mah jang Karmin teu ngarebut atuh. Sabab boga hak pikeun ngalamar ka eta mojang. Da can aya anu boga. Mirja teu nemala nu ngariung saheng. Ari Karmin nyerenge. Da ayeuna nah geus ngarti atawa wajan. Atawa masih kene keukeuh. Teu ngarumasakeun salah. Rumasa salah tapi ulah nyalahkeun abdi wunggul tuh Pak RT. Moal nyalahkeun jang Mirja wunggul. Sabab dina hal ieu jang Karmin ge salah. Salahna teh bet ngalayanan anu salah. Nu akhirna sarua salahna. Alus namun kaayana kitu mah ulah sarua bedegongna. Tapi kudu aya nu ngelehan salah sahiji. Jeung deui ulah ngagunakeun pakarang atuh. Sabab kajadianana kieu yeuh. Pak RT nunjuk kana tatu dina tak-tak Mirja. Kalau dieu abdi rumaos lepat Pak RT. Nanging Pak RT mugi uninga. Abdi teh sanes ahli silat atanapi main po sanes. Sanes tukang gelut. Janten kanggo mayunan musuh nu seueurna limaan. Nya teu sangep upami lemor. Janten kanggo ngabela diri kapaksa we ngagunakeun pakarang. Tak kitu Pak RT. Karmin teu eleh omong. Bisa pisan ngajawabna tur mata kaharti. Memang kaharti. Tapi kajadian nu kadua, Ujang geus nipu ka Mirja. Ari nyarita rek ngenalkeun, tapi nyilakakeun. Da ieu ge salah. Eta mah siasat, Pak. Siasat. Trik eta teh Pak, upami dina film mah. Lantaran abdi ge ngarti. Yen kakuatan Mirja harita leuwih tina kakuatan abdi. Da buktina manehna mah boga balad, ari abdi pan henteu. Jadi pikeun ngelehkeun musuh, aya di jalanna iwati kudu ditipu. Pokona pikeun ngabelaan diri kumaha we carana. Tak kitu Pak RT. Halus eta pamikiran teh halus. Bapak muji kana kacerdasan uteuk Ujang. Ngan nyakal. Kacerdasan teh salah ngamangpaatkeunana. Teu dibarengan ku budi nu luhur. Da cacakan lamun dibarengan ku budi pekerti nu luhur mah jigana moal aya kajadian kieu. Sabab tangtu Mirja ge moal katutuluyan nganggap musuh ka Ujang. Coba lamun tadi Ujang bener-bener ngajak damai. Tangtu sarerea salamet. Tapi kulantaran Ujangna salah akhirna aya kajadian kieu yeuh. Tapalebah dieu kasalahan Ujang teh teu boga kajembaran rasa, teu boga niat damai. Sarta teu aya hampura. Ujang kudu inget, kaluhuran budi jeung rasa hampura bisa mupus rasa mumusuhan. Pikeun nyangreudkeun tali silaturahmi, nyegah mumusuhan. Kartos palebah dieu abdi rumaos lepat. Talamun geus kaharti, sarta geus ngarumasakeun salah ieu pasoalan, dianggap beres ku Bapak. Tinggal nama tinggal nepungkeun tali mimiteran antara Jang Karmin jeung Jang Mirja. Sarta masing-masing kudu ikhlas ngahampura kana kasalahan masing-masing. Cik sanggup henteu? Kang abdi mah sanggem. Karmin ngajawab banigiat. Ari Jang Mirja kumaha? Mirja rada leleda rek ngajawab teh. Lantaran usahanya nama dina hatena ngunek-ngunek keneh. Dumeh manehna mah pangripuhna. Mun ayeuna ngahampura ka Karmin, moal aya kasempatan pikeun males pati. Ieu ngandung harti yen hate Mirja karada keneh. Hari amak keneh kakuring mah hayu urang gelut deui lah sing wareg lah. Tapi ulah main rempugan. Kudu jujur jeung satria. Cek Karmin juga anu mapanas ka Mirja. Salah ngarengsekeun ku cara kitu mah. Ulah
ulah deui Pak RT teu panujuin. Ari Mirja kalah beki panas hatena saeutik teu hayang ngahampura ka Karmin. Atuh manehna teu ngomong, kalah kekerot nahan amarah. Tungtungna bapana nu ngomong, "Mirja, mun maneh teu ngahampura ka Jang Karmin, sarta teu daek diajak rundingan bapa nu bakal ngahukuman ka maneh. Disiksa sia, sabab geus ngawiwirang ka kolot tang tu balarea teh nyalahkeun ka bapa. Bakal nyangka teh diwarah maneh teh, padahal kudu kumaha ari ngawarah sia." Tos mang. Ulah diterag teuing, keun cenah mikir heula. Ngadenge kitu batin Mirja kateken. Ngarasa era jeung wiwirang, sabab dicarekan ku kolot hareupeun umum. Hal ieu teh kuduna mah ulah amek sakumaha amek ge ulah tepi ka kitu. Bisi maneh panasaran keneh ja. Jeung wae Nyi Sari mah kawin ku maneh. Dawing macan hayang kawin, teu boga keur mayar ipekahna. Ceuk Karmin ngaheureuyan. Bari hisuganan hate Mirja leeh. Barang ngadenge kitu sarerea seuri Iwati Mirja anu baeud wae teh. Tageuning, kitu pamasarahan ti Jang Karmin. Piraku rek teu narima. Padahal mata holang pacengkadan teh tina urusan awewe. Ayeuna awewena dipasarahkeun ka Jang Mirja. Nah rek marebutkeun naon deui atuh? Ceuk Pak RT bari nyerengeh neuteub ka Mirja nu samara pola. "Nyaon Karmin?" Mirja neuteub ka Karmin. Mun uing bohong. Keureut ceuli hiji tong duanana. Bari ngajiwir ceuli nu kenca. Wah, teu percaya make jaminan eta mah. Bisi kurang percaya, jeung wae datangan ka Campaka. Uing mah geus silih latara ka ditu sieun ditarikan kawin. Mirja ngahuleng. Ngadenge kitu mah hatena leeh. Beungeutna euceuy balaham belehem bari tungkul atuh pada nyeungseurikeun gunung ngariung. Ayoh putuskeun. Nah rek damai atawa rek kumaha? Pak RT ngadesek hayang meunang putusan. "Teluk Pak RT, mangga sejang ngiringan wae. Lamun kitu pek gerasa salaman ka Jang Karmin. Sarta tekadkeun dina hate yen rek ngahampura lahir batin. Kajadian nu geus kaliwat anggap teu aya, ulah aya gantar kagaitan." Cek Pak RT bari nunjuk ka Karmin. Ari Karmin miheulaan nyolongkrong ngajak ka salaman. Gep ku Mirja di tampanan duanana silih hampura. Alhamdulillah. Beres ayeuna mah yeuh. Geus, ulah rek pasea deui, sabab papasean teh aya untungna. Para pamuda kudu ngahiji, kudu sauyunan, kudu babarengan, silih bantu jeung silih ajenan. Sabab mun pamuda pagaweanana ngan pasea jeung pasea wungkul, rek kumaha nasib bangsa urang ka hareupna. Padahal nu bakal nuluykeun tapak lacak kolot teh taya deui wati para pamuda. Coba ku ujang pikir, mun pamarentah nu ayeuna geus karolot maot atawa eureun tina kalungguhanana, cingan saha nu rek ngagantina lamun lain para pamuda cik jawab. Ceuk Pak RT bari rutret ka Karmin jeung Mirja. Tangtu moal aya nu nuluykeun. Tah bener gitu moal aya nu nuluykeun. Taina jawab deui, mun pamarentah teu aya nu nuluykeun kumaha nasib bangsa urang? Bakal hancur, bakal diranyah ku bangsa deungeun. Temal Karmin deui ngajawabna meuni kontan. Tah geuning geus kapikir. Nu madak baba mah teu waleh. Weh mebelingan ka para pamuda nu baris jadi penerus bangsa. Kade sing waspada sing nyaho kana tugas jeung kewajiban. Para pamuda kudu diajar apik dina nilik hiji masalah. Ulah gagabah jeung lalawora bisi mata cilaka ka sarerea. Mun aya hiji masalah nu perlu pamikiran, coba taliti heula masing apik. Nah naon usahanyana, mun urang gagabah jeung lalawora bisa nimbulkeun salah paham jeung bakal ngabalukarkeun papaseaan. Contona, kajadian nu geus kaalaman ku ujang duaan, eta teh akibat tina gagabahna nilik hiji perkara. Teu abik dina nangtukeun sabab jeung akibatna. Ceuk Pak RT beukitana sedina nerangkeunna
bakatku melangkah para pemuda. Abdi rumaos dina maca hiji masalah kirang apik. Nanging kedah kumaha tuh carana yeuh supados teu salah harti. Carana mah babari yang Mirja. Kahiji ulah getah sarupateun, kaduana kudu apik jeung taliti, katiluna kudu ditilik tina sagala widang, sabab tafsiran tina hiji pasoalan bisa beda-beda dumasar kana sikap jeung kapribadian nu nilikna. Upamana kieu, aya hiji jalma nu tara disalin kemana-mana dengan eta jeung eta we nu dipakena teh. Ka pasar make eta, ka kebon make eta, kamasamoan make eta. Naon sababna? Pikeun jawabanana bisa rupa-rupa gumantung kanu nilikna. Ceuk nu sobatna tangtu jawabanana teh matak ngeunah kana hatena, tapi ceuk anu ngewaeun mah bakal dikanyerieun. Contona disangka munyung, disangka ngopet jeung sajabana padahal cantang tuh kitu. Buat teh teu boga deui atawa resep pisan make baju eta atawa naon we da alasanana mah tangtu loba. Ngan pikeun ngabuktikeun jawaban nusanyana, kudu kitu carana teh sangkan teu timbul salah paham. Tanya, kudu kitu Pak RT lah. Pan karasa ku abdi oge pugu-pugu rek niat hade, ter disangka goreng, nu akhirna jadi pasea. Mun geus pasea jadi cilaka. Ieu teh akibatina salah sangka teu apik dina nafsirkeun hiji masalah. Ceuk Karmin mani asa dipangmeunangkeun. Tanya gitu bisa jang. Jika harti ku Jang Mirja. Kortos seperti mun geus kaharti bapak rek mere soal. Ku hidap kudu dijawab, mun kajawab hartina hidap bener-bener taliti yang apik dina nilik hiji masalah. Tapi lamun can bisa ngajawab hartina pamikiran hidup can motekar. Masih kene perlu latihan sangkan bisa nangtukeun hiji pamikiran anu akur jeung kanyataan. Mangga ku abdi bade dijawab tapi naon soalna? Ya soalna teh. Tapi nu ngajawab mah teu kudu Mirja wae. Najan Mang Dali atawa Mang Ubed oge bisa. Kitu deui sakur nu aya di dieu bisa wae milu ngajawab. Cek nu ngariung saur manuk mangga cenah. Soalna teh kieu, aya hiji carita. Carita zaman ayeuna nu boga lalakon teh hiji tentara. Nu kaparengan ngalakeneh umurna kira-kira 30 tahun. Eta prajurit teh tugasna di bagian tempur. Kaasup prajurit nu gede wawanen jeung satia kana tugas. Dina hiji mangsa, mancen tugas kudu ka timur. Sakumaha biasa ngajalankeun tugasna salaku hiji prajurit. Gancangna carita sanggeus 2 tahun eta prajurit teh balik ka lemurna bareng jeung babaturanana. Datangna teh make pakaian saragam lengkap, make helm, make baju dinas, mawa rangsel jeung bedil sapuratina. Di jalan kene geus kumejot, hayang geura tepung jeung bojona. Malum 2 tahun kitu teu tepung. Tangtu kana sonona teh jabah hayang nemongkeun ka bungah. Lantaran bisa balik di tempat tugas kalayan salamet. Jeung deui ka bojona geus ngirim beja yen poe anu bakal balik ka imah. Gancangna eta prajurit teh geus tepi ka imahna. Kasampak teh bojona geus megat di lawang pakarangan. Atuh bogoh we duanana meni teu sabar. Itu gancang ieu rusuh gabrug silih rangkul. Goak pamajikanana ceurik. Tah sakitu dongengna teh. Cik ayeuna taleguh ku salerea. Naon sababna pamajikanana make ceurik? Ceuk Pak RT bari rutret ka sakur nu ngeriung. Atuh mani jempling salerea mikir meni nganteng. Pada hayang neguh kalayan apik. Sabab tadi geus dibere kakawen yen dina nilik hiji pasoalan kudu apik jeung taliti ngarah teu nyalahan. Sok pikiran sing apik. Nah naon sababna cingan? Cek Pak RT sedengkeun anu ngariung can aya anu ngajawab. Kabeh mikir-mikir heula sabab hayang ngasongkeun jawaban anu pangbenerna. Sanggeus dalila calengkeung hiji kolot ngajawab. Sabab mah bojona bakat kusana tah. Tina awahing kusana tungtungna ceurik. Kitu meureun. Ngajawabna make meureun da bisi nyalahan.
Eta jawaban aya benerna. Bisa wae tina awahing kusono bakal cerik. Tapi naha pantes mun tepi ka ngagoak cerikna cik pikiran deui jawaban sajena. Sugan aya nu leuwih tepat. Eta mah epes meer we awewena. Hayang ngabageakeun teu bisa kedal. Bakat ku atoh atawa kaliwatan ti atoh. Akhirna ceurik. Karmin nyoba-nyoba ngajawab. Nurutkeun pamikiran mah eta teh nupang benerna. Alus eta oge. Tapi cantang tu bener. Sok teangan deui jawaban anu sabenerna. Naon sababna make ceurik? Apa nu bungah pisan mah sok seuri biasana oge lain. Pak RT can ngabenerkeun kana jawaban Karmin. Atuh mani jempling sararea mikir kalayan Daria. Jigana bae bojonna teh geus lila ngalamun hayang geura tepung jeung salakina. Di jauhna geus dipapantes kecap-kecap anu merenah pikeun ngabageakeunana, tapi dina pelakna baru heudeun. Lantaran beungah teuing akhirna goak we ceurik. Da kitu Pak RT. Jawab Mirja tanes jeung Daria. Eta mah taya bedana jeung jawaban anu geus jadi ceurikna teh alatan kaleuwihan teuing ti atoh jeung bunga nu akhirna ceurik. Memang kaharti da sok aya nu liwat ti atoh jadi ceurik mah. Tapi coba teangan deui jawaban anu leuwih keuna. Sabab dina nitenan hiji masalah kudu ditilik tina sagala widang. Ulah tina sajurusan wae. Taluk atuh ari kitu salah mah. Sabab jawaban di mangge teu beda jeung kitu. Ieu teh dumasar kana pengalaman. Baru teh mangkung si ngumara rada lila. Ari datang ka imah tepung deui jeung anak pamajikan. Kalah carina kedak carurik. Jiga nama kagagas meureun. Jawab Wadali nemongkeun pangalamanana. Cik nu sejena naon jawabanana? Mitra kaum dangu kabeh jempe aya nu ngajawab. Masing-masing hayang geura nyaho kana jawaban nu sanyana. Karmin jeung Mirja mani colohok teu ngiceup-ngiceup. Jiga nu sieun tinggalin. Naon atuh jawabanna teh euy yang RT? Siapa bakal gigi nu geus gegolatnya teu bisa ngajawab je. Ceuk hiji aki-aki. Ya ki, kitu deui kasararea tadi ge geus disebutkeun. Yen si prajurit teh datangna ka imah ngahajadang dan sakebekna. Nurutkeun kabiasaan prajurit. Make seragam anu lengkap. Maksudna mah hayang serem. Nemongkeun hiji prajurit nu gede wawanen. Dina ngajalankeun tugasna. Bisa salamet. Ari tepung jeung bojo silih rontok tina waing kusono. Akhirna si bojo ceurik. Tah ceurikna teh lain kusono-sono teuing. Lain go atoh-atoh teuing. Tapi tarangna tidak gor kana helm. Mematak tepi ka ngagoak ceurik dan nyerieun. Ger aduh sarerea seuri. Malah mah aya anu ngagak-gak bari ngalengak tepi ka acai bakat ku nikmat seuri. Karmin jeung Mirja ngagik-gik seuri nyeng seurikeun ka bodoanana pedah teu bisa neguh tarucing ti Pak RT. Sugan lain kadinya losna. Alah, anas bani ulang mikir teh. Aya ngajawab nupang benerna tetela. Teu kapikir tapi kadinya. Wadali ngarumasakeun eleh. Panitenanana teu apik. Apaan tadi ge geus dibejakeun. Mun nafsirkeun hiji pasoalan, kudu apik jeung taliti tilik tina sagala segi, ngarah meunang jawaban anu pasti jeung bener. Kitu deui dina nafsirkeun kajadian-kajadian nu aya di masyarakat. Kudu apik jeung taliti ulah gagabah, bisi teu luyu jeung kajadian nu sabenerna. Tak kadinya maksudna mah. Ceuk Pak RT ngajentrekeun deui maksud tarucingna. Atuh sakur nu ngariung ungut-ungutan ngarti jeung panuju kana katerangan ti Pak RT. Teh lah luang jeung pangalaman abdi teh handap keneh ieu lamun kieu mah. Nuhun Pak RT. Abdi geus dipasihan pamuka jalan pikeun naon kitu ngajemarkeun pamikiran jeung panafsiran.
Nanging hanya kalapisan ya abdi mah teu tiasa lami-lami di dieu ya. Margi aya keneh padamelan anu kedah enggal direngsekeun. Rupina bade permios wae saja wangsul. Ceuk Karmin amitan ka Pak RT. Oh kitu nya mah ngajang. Dayeuna mah sagala rupana geus beres. Ngan kade sing ingat kana amanat ti bapaknya. Ulah aya deui kajadian cara nu geus. Nu tadina musuh muga sing jadi dulur. Ulah kapapanjangan pasea sabab pasea teh bibit kahancuran. Beral didoakeun muga-muga sing salamet jeung hasil maksud. Ceuk Pak RT Bangun anu nyaaheun ka Karmin mah. Hatur nuhun Pak RT. Permios kasadayana ya. Karmin cengkat bari terus munjungan ka kolot-kolot nu area di dinya. Kitu deui ka Mirja jeung balad-baladna. Sanggeus amitan, Karmin jeung Harli Arinit ngajugjug ka imah Wadali. Harita Wadali kacida atau heunahana. Lantaran urusan anu patalak geus beres sarta mawa mangpaat nu lain saeutik. Sadatangna ka imah Wadali, Karmin jeung Harli disuguhan dahar, malah masa kalian ngariung jeung pribumi. Bari dahar teh bojona Wadali manipok deui nanyakeun naon-naon nu geus kajadian. Ku Wadali diterangkeun sabalakana. Rengse dalahar, Karmin jeung Harli parinah deui ka tepas, ngariung jeung pribumi rek maratkeun babadamian ngeunaan peuteuy teh. Bade diical sabaraha peuteuy teh wa? Wa mah moal ngajual munding deui Pak bisi mata rugi kasararea. Sabab ngaran-ngaran buah nu pentil keneh mah cantang tu kaala sakumaha nu dipiharep. Sabab sok aya kajadian burung atawa rugi alatan marurag. Kulantaran kitu wa mah moal masikeun harga bisi ujang mata rugi. Jantan kumaha tuh carana wa? Baguan itu pika kolot ngarah puguh padu hargana. Kinten-kinten sabaraha minggu deui nya? Da moal lila. Paling ge 10 poe deui atawa 2 minggu. Yang we ku ujang sing mineng. Ongkoh ngarah loma jeung urang dieu we. Keun ulah sieun. Da peuteui dua mah moal dikabaturkeun. Nya mangga di kitu mah tuh hatur nuhun sateu acana. Nanging naha teu peryogi artos tanda jadi kitu bilih peryogi mah mangga wae da. Kalaresan ngabantun ye. Moal. Kewe mun geus puguh. Sae upami kitu mah. Mitra kaum dangu, babadamian ngeunaan peuteuy geus parat, putusanana Karmin kudu mineng nempoan, ngarah peuteuy katalingakeun. Atuh geus kitu mah dituluykeun ku ngawadul ngaler ngidul, nyarita teu make jejer ka mana bae tepina. Sanggeus seubeung ngawadul Karmin jeung Harli amitan, beral Arinit bari mawa hiji pangalaman nu kacida gede hargana. Karmin menang luang anyar nu bisa nambahan kajembaran pikiran anak. Cag tuna heula kaayaan Karmin nuker diajar dagang. Ayeuna kacaturkeun kaayaan di Campaka, nyatana di imah Mang Ading. Harita teh pasosore kira wanci tunggang gunung. Mang Ading sakulawarga ngariung, malah Mama Ijem oge milu ngawadul, nyaritakeun pangalaman zaman keur ngora. Lila-lila obrolan teh anyog kana masalah Nyisari jeung Karmin. Atuh pok bisar mah teh nanya ka anakna, Nyai, nah ka mana ari jang Karmin nya? Bet asa lawas teu datang, bet jiga-jiga anu pundung heueuh bejana. Teu aya mak, duka ka mana atuh? Nyisari ponok ngajawabna. Padahal dina hate mah mani ngagulung bicaritaeun,
hayang ngebrehkeun isi hatena nuker gandrung ka Karmin buah hatena ngan teu werat sabab era ku adi-adina. Naka mana atunya piraku ari punung onaman. Da ku urang oge teu dikukumaha, malah masa kurang kumaha ngaku mah. Sakitu diadaban jeung dipupujuhkeun. Nah, make hariwang teuingkeun bae dangke geus. Hayangeun mah burung ka dieu. Ayeuna mah keur aya halangan we meureun maklum jalma. Sok aya wae bade bedanana. Karasa ku bapa baheula. Hate mah hayang nepungan ka bebene teh. Tapi ari teu boga duit. Sok rugag-regog loba kasieun. Tagitu jiga nama Jang Karmin oge atawa gering boa atawa naon we da loba halangan mah. Ceuk Mang Ading bari nyerenge. Manehna mah teu boga pikiran nu lain-lain. Wah, sok ka mana bae nyarita teh. Nah awewe teh sok menta duit wae kitu make jeung inget kadinya. Ish, lain kadinya maksudna tapi ari nganyang ka bebene nu teu mawa pisan duit mah sok rempad-rempot bisi ka bogoh teh menta jajan, mata kawiwirangan dah gitu. Buahnya Nyai. Mah lain kitu. Kunaon atuh kira-kira na? Ciku hidup teguh. Abdi marada hariwang bisi Kang Karmin kapok. Atawana bisi seunggah sabab karek 2 kali datang ku bapa geus disedekeun ka paniatanana. Padahal mangkewe atuh mun geus mineng ka dieuna atawa mun geus rada lila. Mang Ading napi ka ngahulang asa rada keuna kana pikiranana. Kepalang siang omongan anak natenya bisi Karmin teh ngarasa sieun dumeh ku manehna geus ditanya ngeunaan maksudna. Kumaha pamikiran bapak? Moal gitu. Sabab geus garong Jang Karmin mah naon teu boga sifat punungan. Beda dina tagogna, beda dina nyaritana. Nu wanian jeung ludeungan bapa mah kakara manggihan aya jajaka anu sakitu sonagarna gede wawanen jeung teu erahan. Takulantaran gitu bapa mah tetep percaya ku teu datangna teh lain alatan punung, lain alatan jeungah, tapi aya halangan sejena. Tapi Pak, abdi aya pamikiran sejen. Naon Nyai cing caritakeun ka bapa? Basa Kang Karmin ngamimitian nganjang ka dieu. Di perjalanan aya nu megat. Nyatana si Mirja teh takulantaran kitu abdi mah rada hariwang. Bisi Kang Karmin teh meunang gangguan ti pihak Mirja. Wahnya Kang Ading. Aribuna beuteung boga pamadegan sorangan. Pikir heula sing apik jeung taliti ulah babadi kapangaruhan. Kahariwang si Nyai memang kaharti. Tapi ulah waka mastikeun kana hal eta da loba deui nu jadi sababna. Lamun kahariwang si Nyai bener, rek kumaha ari bapakna? Ulah sieun. Bapa nyaho lemur si Mirja sarta nyaho imah naon balena. Nyaho inung bapa namun nya si eta nu jadi sababna rek didatangan ka imahna. Tak gitu sikep bapa mah. Ceuk Mang Ading Tanes. Cirining boga pamadegan anu kuat hiji bapa memang hade. Boga pamadegan anu kitu teh mata gregreg kana hate anakna. Nya heueuh. Panuju ari kitu mata pikeun bae ulah kaloba pikiran. Boa teuing aya alasan sejen anu leuwih penting anu teu kapikir ku urang. Ayeuna mah doakeun we Sang Kanjang Karmin teh sing salamet ulah aya pancabaya anu tumiba. Mitra, barang keur gunem catur kitu. Rentang-rentang aya 2 jajaka anu leumpang. Duanana gining sarta leumpangna bangun segut. Nyisai curing hak sabab sidikeun.
yen dua jajaka teh muru ka imah manehna. Mak, ari itu sahanya. Bari nunjuk kanu duaan. Tak geuning jika nama Jang Karmin jeung sobatna. Bisa mah malah mai hatena milu bungah ka anakna. Malah Mang Ading ge Netep kanu duaan. Tarangna kerung. Wah, ulah sok waka ujub. Buat deing lain ilikan bukna. Yang Karmin mah teu galing kitu, tapi bukna galing gantar. Jeung ade leumpangna teu ngungkug. Tapi sok ngageblay jiga priayi. Wah, nyanyahoanan buat teuing nya Jang Karim. Mitra, sakula warga melong kanu leumpang masing-masing hayang geura nyaho. Nah duaan teh Karmin atawa lain. Beki lila beki deukeut akhirna sidik pisan. Atuh Nyi Sari meni ngahuleng ngadadak jadi baeud camerut jiga nu hanjelu. Geuning jiga si Mirja eta mah rek naon atunya make los-los ka dieu sagala. Ceuk bisar mah sarua nemongkeun ka hanjelu lantaran nu diarep-arepna teu datang, ari nu datang bet nu dipikangewa. Nu matak ceuk baba ge. Ulah sok kajurung ku nafsu, ulah kapangaruhan ku parasaan. Pikir sing lantip sidikeun sing apik da sagala rupana can puguh karuhan. Ari geus kieu rek kumaha cing? Pan nganukur ngahuleng. Ceuk Mang Ading asa pangmeunangna. Bisar mah jeung Nyi Sari teu nemalan kitu deui mah ijem jeung adi-adina Nyi Sari. Ari sabab semah nu duaan geus beuki deukeut, malah akhirna mah anyog ka hareupeun imah. Mirja uluk salam. Punten. Mangga. Bade ka saja. Mang Ading nanya bari melong. Bade tepangan Pak Ading. Laras ieu bumina. Cek Mirja Teu asa-asa manehna nanyakeun Mang Ading. Teu nanyakeun Nyi Sari. Oh lah rahasia. Malah mamang pisan nu ngaran Ading mah. Daya daun Jang. Mang Ading Jiga nu asa-asa saya mah diantep sina di luar. Can dititah ka jero. Manawi kawidian bade nepangan margi aya kapariogian. Oh gitu. Sok atuh kalebat. Mirja jeung baturna arasup. Memeh diuk cungcong ngajak sasalaman. Sabada sasalaman gek duanana dariuk. Ari bisar mah jeung anak-anakna arasup ka jero imah. Kitu deui mah ijem. Atuh ditepas teh tinggal tiluan. Nyatana Mirja jeung baturna katut Mang Ading. Ke. Mang mah ieu teh asa kaget, reuas, heran, sabab kadatangan saya mah anu teu aya ibarat dianggalna. Jeung deui asa-asa anyar pinanggihnya. Tak kulantaran gitu Mang sejatuh maros. Nah saha ujang teh atuh? Bade aya pikir saeu naon? Punten bilih abdi ngaganggu kana katengtreman Bapak sakula wargi. Margi ku abdi oge ka sawang yen Bapak teh baris ngaraos reuas udongkapna abdi ka dieu teh. Nanging teu kedah reuas-reuas da abdi mah teu ngabantun pikareuaseun. Malih mah cager. Pohara mitra. Hanya kal kabujeng nengnong. Cekap dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing urang teraskeun nuhun kana perhatosanana. Hapunten samudaya kalapatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.